mana duaan anak. Ayo nama sorangan weh. Komodi lalaki mana? Ya mau odarnya. Kasih mak, kayak ini ah. Saya kira es bacannya. Maaf, Mak. Ih, oh neng. Oh, maaf. Iya lu. Nanti sia nabrak-nabrak aing segala. Nanya mak, nak mang es balcan. Nanya sia, ulah gitu caranya pakai ngagetan. Maaf, Untung Mak. aing ngorak kene sia janda ge. Lo malah menjajantungan, modar. Oh maaf ing, geus bahas bae. Geus tarang ngari polong kos kieu geus ajel hideung deui. Nekan sia. Nak mang es balcan. Nanya ke anak aing ge kenangguan. Kangen mak, geus teu kapanggi. Kangen. Naon kangenan ka sia. Da aing mah geuleuh ningalina. Jiga burig gitu. Sih nyuleun naon? Eta beak mak aja lu Mak. Hidung, Naon sia mau hideung ka aing. emang siapa hidung? Cak dah sia sakecang aing. Caah, emang Jakarta caah. Caah, caang. Gelis-gelis gong sia. Bul. Nyos, batur ngomong caang oge. Geus nyawa hidung aku caang. Cak dah doang geus lah. Selamat, sendok ka mana emang? Deket ka warung. Ja dah mi kompak kitu sia. Ilu tuh aing. Ilu. Oh aing ilu. Warung jeung sia. Tapi ulah yang dituntun ya. Jangan emang tak leutik yang dituntun. Geus ayo lah, ulah lebar omong. Urang ka warung. Geus ayo. Cideung eta jeung saha? Ya awena gelis amat. Iku aing dipoto dibikeun ka si emak. Jeung hideung playboy, burik kabina-bina. Foto ku aing sia, mampus. Ya ini sila tuh bagi emak macam iya nya. Kabar bebek emas kumanya itu. Kangen buat aja. Nak belanja naon sih? Kepo ih. Ai, itu apa tanya? Gua gitu. Bayarkeun ya. Ai. Geus ayo. Ai eta si hideung. Kumni pohara ditinggalkan sakedeung doang ge. Ku mending geus boga awewe dua emang lagi ku aing terus. Sakoleun jelema ku aing. Emang eta masih hideung teu tahu diri ku aing tinggalkeun sakedeung doang ge emang lagi ku aing kudu di bedakeun ka aing ieu. Ih. Naon kara ieu? Oh, plastik. Naon gua aing nuturkeun si hideung. Sudi aing ka dieu. Nah, kemana sih dong? Ka warung aing mah. Sia ka warung mau awe dua kos gablek duit sia. Gablek lah aing mah. Oh aing ilu sia buka duit mah ilu ka warung. Ayo segek lu mah. Ayo. Anu. Bisa bener tuh lah, peluang tah. Ayo duitnya mana? Ya coba lu pake. Saya lah. Ajak tahu ya. Ya Allah, itu kan anak aing si Pira. Ya Allah, Pira! Si jelema teh hati-hati, geus mah kebal teu kapanggih. Ai saya teh tadi nu barang kenaon. Aduh, mampus aing kena ya. Kangen nyaho, kerak balik gimana bae? Lihat teuing di babak kolot teh. Ai eta mah aing, lainna aing nu ditangkap eta mah tatangkalan. Dasar Kangen teh ka aing, Pira. Ih. Ih. Ya Allah, gimana bae? Nanaonan sih, Mak? Ih. Aduh, ya Allah, anak kaya mau nyeri.
Mau dibantikan. Geus, geus. Ih ka dieu eta tadi nu dibarangkeun naon? Ih, Eta baju kotor can disusuh. aing Jeung mah mah nyeusuh. balik mah mau oleh-oleh ti makolot. Dibere eta. Pan eta mun oleh-oleh na nyeusehan. Aing mah ngarep-ngarep di imah, beberan ngobrol. Ai eueuh, sia ku aing rindu. Oh. Aya balik nyusakeun. Geus cokot bawa. Kumaha pan capek ragag. Geus geura ditu cokot. Lin mah aing mah bagi. Sayu indit. Ma. Naon deui? Tadi pira nyeuleus si hideung jeung awewe. Astagfirullahaladzim, nu bener sia. Bener. Sekarang ge naon, geus ulah bobogohan jeung nyana. Dan nama mesraan tadi kieu. Tah karasa ku sia. Atuh cari kanan si hideungna. Leom. Jus sia nek bobogohan deui jeung nyana. Moal aing mah kena nyana sengsara. Aja yuk. Dan di jelema eling. Tenang pokokna mah kampur kapangit jelema disegesak ku mah. Ma, pira. Naon si sia? Segalak-galak aya naon? Ineng pira ke ira balik na. Tadi. Nu saya mah. Kadang aya mah, kadang aya. Urang nak mere nyaho si hideung tuh. Naon di bae, tadi ieu ngomongkeun si deung naon deui? Si hideung duduaan alias tiluan yang awena duaan nih, tiluan. Tiluan kumaha sih nu bener ieu ngomong teh? Duaan tiluan. Tadi teh awena duaan. Si wes tiluan jeung si awewena. Tadi nyeuleut tuh di ditu. Awewe dua si Uwes sorangan gitu, si hideung. Ma. Tiluan hese teuing sia ngomong teh. Naon maksudna? Tadi teh duduaan tiluan mah. Jeung awewe si Uwes. Tuh kan. Bener. Ih, bangkawarah berarti. Leom hayu orang leom. Eta mah kalaki hideung playboy. Ribut banget. Kamana? Kajib dong. Ilo tuh, kurang rempuk si Uwes na. Aku mah ngalabrak tadinya ribut bae risih. Ayo, orang tewak. Macem teh jelema. Tah. Awewe nama. Gereng. Naon maksudna ieu? Maksudna naon? Mana ieu? Eta tajang si hideung. Iya, berak awewe ieu. Maksud tadi diomongkeun. Emak. Eta mah anu awet tiluan jeung si hideung. Anu awena gareulis eta. Lain kayak maksudna naon ieu? Awe dua. Henteu atuh abang. Naon? Apa menarik tanya? Maksudna kajelaskeun gitu. Jelaskeun naon? Cenah ieu tadi budak awewe duaan leumpang jeung si hideung. Benar. Oh, tadi ya awe duaan di si hideung. Tuh karena bener eta awewena. Emang. Tuh, naon kan? Nage lalaki hideung diparebutkeun geus maburik cia. Ngaran bogoh mah temandang pos kitu. Geus cia mandang naonna ci? Angge ganteng pan. Tuh, geus ya ulah mikiran si hideung. Geus jeung nyana bae. Naon cuma culun. Iya, Bang. Atuh Bang kudu jelema bebek bedak sia manggil anak bebek can puas ya. Hah? Saha maksudna ieu budak awewe, hah? Tanya teh mah nanya, mana bogoh teu ka si hideung? Ih, teu sudi. Saca anak aing sudi geus ya ayeuna si ulah ngadepan si. Emak, kabur. Itu ya. Naon? Sebenarnya tinggal ini teh. Jelas sih. Ini bae, ini ke jiseng Ang mabiyong sama, hideung ge diparebutkeun. Ih,